Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hadratul mukarramin, para alimil ulama, para zuama, para asatid sadaya kesepuhan, pini sepuhan ku pribados dipihormat. Santriyin santriyah wabil khusus nu mondok di pasantren ieu, umumna nu mondok di pasantren mana wae anu sami-sami ku simkuring dibanggakeun, diharapkeun oge insyaallah didoakeun. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat anu sami-sami hormateun simkuring sadayana. Jilururan rahmat nu maha suci widi Allah sinareng ridona, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah dina ieu kasempatan urang sadayana tiasa riung mungpulung dina tempat anu mulia, insyaallah dimuliakeun ku Allah Rabbul Alamin. Dina raraga migawe pagawean anu mulia, kadituna malah mandar nepak cai malar caret urang sadayana ngengingkeun kamuliaan. Ukuran ponokna sing mulia di alam dunia nu sakolebat, ukuran panjang nama sing mulia jaga di alam akhirat anu abadi daya tungtungna. Puji syukur orang aturkeun ka Allah Rabbus Syakur, Allah anu teras-terasan mapari nikmat ka urang sadayana ti wiwit nikmat lahir tug dugikeun ka nikmat batin, ti wiwit nikmat dunia tug dugikeun ka nikmat agama, utamina nikmat anu kalintang ageungna buktosna taya kajaba iwa ti nikmat iman, nikmat Islam. Salawat rawuh salamna pamudah-mudahan dicurah limpahkeun ka paduka alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tekantun ka kula wargana, sahabat-sahabatna nu percis bentang dina padanya anganana, katabiin tabiina tug akhirna mudah-mudahan sing dugikeun ka urang sadayana. Mudah-mudahan sepuh anom, istri pamaget, santriyin santriyah teu dipilih-pilih, teu diwilah-wilah. Pamudah-mudahan sadayana ku Allah dicitak sakaligus sina jadi abdina Allah nu nyaan lahir tug dugikeun ka batina. Mudah-mudahan sing dijadikeun sing kaabus tireng-rengan umat junjunan alam nu kenging syafaat ti anjeunna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat anu mulia, insyaallah ngalangkungan widi Allah bongan Allah ngersakeun, ngalangkungan ridho Allah bongan Allah marentahkeun. Dina ieu kasempatan urang ngalajengkeun hanca dina raraga, diajar maca, diajar ngalogat, diajar ngamaknaan sakaligus diajar nyurah. Sakedik-kedikeun eusina hiji kitab anu ngagaduhan jenengan, kitab hikam.
Insyaallah dina ieu kesempatan anu katiluna panginten urang diajar ngamanaan, diajar ngalogat sekaligus diajar nyurah kitab hikam. Pamudah-mudahan sing aya mangpaatna khususna kanggo pribados atau umumna mah kanggo sadayana wae di mana wae ayana. Mudah-mudahan ngalangkungan urang ngaguar sasieun sabeuneureun eusina ieu kitab jadi sabab jadi wasilah urang sadayana jadi jelema-jelema nu salamet di dunia wal akhirah, untung di alam dunia, untung jaga di alam akhirat, salamet di alam dunia, salamet jaga di alam akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sadacan urang ngalajengkeun hancah urang ngadoakan umat suci pamudah-mudahan wabil khusus pengarangna ieu kitab Imam Ibnu Athaillah oge pengsyarahna ieu kitab hikam pamudah-mudahan tamih-tamih kamuliaanna muga Allah rabbul alamin. Oge umumna kanggo sepuh urang sadayana, kanggo wargi urang sadayana, kanggo guru-guru urang sadayana anu parantos calik di alam barzah, di alam kubur, pamudah-mudahan kenging pangampura rahmat oge ridhona Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in syaulillahi lahumul fatihah. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddadina wa jaddatina wa masyayikhna wa syaimasyayikhna khususan Mama Haji Muhammad Cep Makmun syaulillahi lahumul fatihah. Wa ila mu'allifi hadal kitab wa syarih ila hadrati syekh wa ila hadrati syekh wa ila hadrati syekh radhiyallahu ta'ala anhum wa usulihim wa furu'ihim wa masyayikhihim wa ahli baitihim wa ahbabihim wa muridihim wa muhibbihim wa ahli silsilatihim wal akhidina nahum syaulillahi lahumul fatihah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum. Allahumma anjil fi qabrihim nur wa rahmatan wa maghfiratan daimatan ila yaumil qiyamah. Allahumma ja'alil kuburahum rodatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum khufratan min khufarin niran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bagi likulli syari'in fi pannin bahsul basmalati bitorfi yunasibuha. Aya kawas di sebagian para alim ulama anu pimaknaeunana kalintang priyogina ka satiap jalma anu tumandang dina hijipan ngabahas heula bismillahirrahmanirrahim ku jurusan etapan. Ari urang ayeuna ngabahas kitab hikam, bahas ilmu batin, ilmu hikmah. Atuh kulantaran kitu ngabahas bismillahirrahmanirrahim nage kedah kupan batin, pan hikmah. Pangna urang ngabahas heula bismillahirrahmanirrahim jawabanana sakurang-kurangna aya 4.
Nu kaiji wipaun lihakil bismillah arek nyumponan kana hakna bismillahirrahmanirrahim. Nu kadua pangna urang ngabahas heula bismillahirrahmanirrahim. Jawaban nu kadua nama wifaun lihaqi panil masyru'ati. Rek nyumponan kana hakna pan anu mana urang tumandang rek ngabahas eta pan. Nu katilu pangna urang ngabahas heula bismillahirrahmanirrahim sabab dawu ulama li alla yu'adda usuran awit taksira supaya ulah dibilang-bilang heureuy, supaya ulah dibilang-bilang gagabah, supaya ulah dibilang-bilang lalawara. Atuh kejalaran eta pisan urang ngabahas heula bismillahirrahmanirrahim sakamampuan urang ku jurusan pan anu keur digarap urang. Nu kaopat man nu terakhir li anta'uda barakatul bismillah, pamudah-mudahan ngalangkungan urang ngabahas bismillahirrahmanirrahim, barokahna bismillahirrahmanirrahim kembali ka urang. Eta pangna urang ngabahas bismillah. Nu kadua kaum muslimin wal muslimat anu mulia, santriyin santriyah anu insyaallah mulia. Ari bismillahirrahmanirrahim eta ngagaduhan harap. Saur para ulama harap-harap nu aya dina lapad bismillahirrahmanirrahim bejana aya 18 harap. Eta isarah kana jumlah malaikat-malaikat jabaniyah, malaikat-malaikat penjaga neraka bejana jumlahna aya 18. Kumaha dituna di mana manusia hayang salamet tina tangan-tangan jabaniyah anu giladun sidad, anu barengis nu kararas tidak mengenal ampun, tidijieun ku Allah dina dadana rasanya jeung deudeuh. Di mana jelema yang salamet tina tangan-tanganna malaikat jabaniyah anu jumlahna 18. Bacakeun wae, amalkeun wae, dawamkeun wae, oge pigawe ajaran-ajaran nu aya dina lapad bismillahirrahmanirrahim. Anu aya dina ayat-ayat bismillahirrahmanirrahim. Malah nu bieu teh nurutkeun hitungan ihtisar ringkes, nurutkeun hitungan basti lebar mah bejana jumlah harapna teh aya 780 genep. Naon maksudna? Di mana jelema boga kahayang nu patula patali sareng urusan dunia, anu patula patali sareng urusan akhirat, bacakeun wae, amalkeun wae, dawamkeun wae, gawean wae ajaran-ajaran Allah nu aya dina ayat bismillahirrahmanirrahim. Hiji eta. Nu kadua di mana urang parantos uningan jumlah harap nu aya dina lapad bismillahirrahmanirrahim aya 18, nurutkeun hitungan ikhtisar aya 780 genep, nurutkeun hitungan basti. Nu kadua mah prayogi urang uninga kana jumlah kalimah nu aya dina ayat bismillahirrahmanirrahim. Saur ibu jeung cek bapa aya sabaraha kalimah nu aya dina ayat bismillahirrahmanirrahim? Dijawab ku para ulama bejana aya 4 kalimah. Bongan ba teu dihitung kalimah. Jadi nu dihitung nama lapad bismi nawe. Nu kahiji lapad bismi, nu kadua lapad Allah, nu katilu lapad ar-Rahman, nu kaopat lapad ar-Rahim.
Cek budak santri tukang nahu bismi kalimah isim boungan kaasupan harap jar lapad Allah ge kalimah isim lapad ar-Rahman sareng ar-Rahim ge sami kalimah isim. Jadi mun dihitung kalimah nu aya dina lapad bismillahirrahmanirrahim aya 4 kalimah kabehanana kalimah isim. Naon hikmahna? Bejana di mana jelema hayang salamet tina tangan-tanganna musuh manusia sakolong jagat nu baheula nu ayeuna jeung nu rek datang nu boga ngaran setan jeung konco-koncona bacakeun wae amalkeun wae dawamkeun wae ayat bismillahirrahmanirrahim. Sabab setan bejana sok datang ka manusia ti 4 penjuru, ti hareupeun, ti tukangeun, ti kencaeun, ti katuhueun. Jadi 4 kalimah nu aya dina lapad bismillahirrahmanirrahim eta isarah yen sanyanyana bebengok setan jeung antek-antekna ngagoda manusia nu baheula nu ayeuna jeung nu rek datang eta sok datang ti 4 penjuru, ti hareup, ti tukang, ti kenca jeung ti katuhu. Didawuhkeun ku Allah dina Al-Qur'an tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Napikeun kasumpah seeta ka Allah kumaha ceuk bebengok setan jisim abdi rek dongkap Gusti tetela arek dongkap temenan Gusti. Tsumma la'atiyannahum ka jelema-jelema Gusti anak incuna Nabi Adam di mana maneh datang ceuk Allah mim baini aidihim ti hareupeunana Gusti wa min khalfihim jeung ti tukangeunana Gusti wa an aymanihim jeung ti katuhueunana Gusti wa an syama'ilihim jeung ti kencaeunana wala tajidu aktsarahum syakirin. Sehingga bakal kapena ku Gusti geuning kaloloboan jelema teh kupur hampir kabeh hese Gusti neangan jelema nu daek syukur. Saur para alim ulama di mana jelema hayang salamet tina godaan setan nu sok datang ti 4 penjuru bacakeun wae amalkeun wae dawamkeun wae ayat bismillahirrahmanirrahim 2 tah. Nu katilu peryogi kauninga kusadayana jumlah kitab samawi anu dilungsurkeun ti Allah ka ieu jagat bejana sadayana aya 104 kitab anu 100 kitab berbentuk suhuf 10 kitab dilungsurkeun ka Nabiullah Adam alaihissalam 80 kitab dilungsurkeun ka Nabi Sis alaihissalam 10 suhuf 10 kitab dilungsurkeun ka Nabi Ibrahim alaihi salam 10 suhuf deui dilungsurkeun ka Nabi Musa alaihi salam 100 tah. Nu 4 kitab mah berbentuk kitab. Nu kahiji Taurat dilungsurkeun ka Nabi Musa alaihi salam. Nu kadua kitab suci Zabur dilungsurkeun ka Nabi Daud alaihi salam. Nu katilu Injil dilungsurkeun ka Nabi Isa alaihi salam. Nu kaopat kitab suci Al-Qur'anul Karim nu suci dijamin kasucianana ku Allah nu Maha Suci. Taya kajaba iwati kitab suci Al-Qur'anul Karim dilungsurkeun ka Nabi tertinggi Rasul terunggul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sadaya kitab samawi nu jumlahna 104 kitab tea, nu 100 berbentuk suhuf, nu 4 berbentuk kitab. Bejana saur Kangjeng Nabi dikumpulkeun dina kitab suci Al-Qur'anul Karim. Kitab suci Al-Qur'anul Karim usina dikumpulkeun dina surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah usina dikumpulkeun dina ayat Bismillahirrahmanirrahim. Usina Bismillahirrahmanirrahim bejana dikumpulkeun dina bakna nu aya dina lapad bismillah. Bikana makana wa biyakunu mayakunu. Kalawan kaula aya perkara anu aya jeung kalawan kaula anu agung bakal aya perkara nu bakal aya. Tilu tah. Nu kaopat peryogi kauninga deui dina ayat Bismillahirrahmanirrahim teh ayat tilu asma. Hiji Allah disebut ismuz zat, ismun jami'un li jami asma'i was sifatil ulya. Nu kadua Ar-Rahman disebut asmaul husna. Nu katilu Ar-Rahim eta oge sami disebat asmaul husna. Lapad Allah disebat ismuz zat, lapad Ar-Rahman disebat asmaul husna, lapad Ar-Rahim ge disebat asmaul husna, ismun min asmail husna. Nu kalima lapad bismi bakna disebut harap jar. Ba harap jar ismi majrur. Cek tukang nahu mah ba didinya bisa dijieun harap jar asliyah, bisa dijieun harap jar jaidah. Keun panjang nama bagian nahu. Ari ba maedahkeun kana rupa-rupa tadi antarana ba di dieu maedahkeun kana lil ilsok. Ilsokna bisa dihukuman ilsok majaji ala wajib tabaruki manawi di mana anana bismillah ngamimitian kaula ngaji kana ieu kitab hikam kalawan ngalap barokah ku nyebat jenengan Allah. Bana bisa deui dihukuman lil musohabah. Pan kurang kaos dina alfiyah bibasta'in addi awid al-siki wa mislama wa min wa'an bihantiki. Lapad ismina bisa bimakna musamma. Fungsi ismi eta pikeun nangtukeun musamma. Ismun yu'ayyinul musamma mutlaqo alamuhu ka Ja'farin wa Hirniko. Ta'in nangtukeun ismi kana musamma muayyanah dina pansupi eta disebut makom anu kalintang luhurna. Ayana dina makom tadani. Ari urang takorub ka Allah Rabbul Alamin eta ngalangkungan tilu lengkah. Lengkah nu kahiji ngalangkungan torekat am supaya nepi kana hadratul qudsi, ngalangkungan jalan suluk. Anu pos garis besarna aya tilu. Hiji pos taroki aya dina makom yakin. Dua pos tadani ayana dina makom ma'rifat. Tilu pos tadali ayana dina makom nujul. Muayyanah ayana dina makom tadani.
makom ngadeketkeun diri ka Allah Rabbul Alamin. Ari jalana eta seueur di antarana aya anu disebut wusul, aya anu disebut ittisal, aya anu disebut mupatahat, aya anu disebut mukasafah, aya anu disebut mujalasah, aya anu disebut muhadasah, aya anu disebut muhadharah, aya anu disebut musyahadah, aya anu disebut muayana, aya anu disebut mutalaah. Ari dina bismillahirrahmanirrahim eta kumplit tajaliyat anu opat. Bismi disebut tajalli asma, Allah disebut tajalli zat, Ar-Rahman Ar-Rahim disebut tajalli asma was sifat, di mana geus tajalli sifat tangtu kadituna bakal aya anu disebut tajalli af'al. Lima ta genep. Tujuh lapan Allah, lapan an masyaallah tabarakallah. Seandainya dibuang hamzahna jadi lillah ngabogaan makna karena Allah. Dibuang deui lamna jadi hu, Allah Allah kene. Mata sok aya geunya jelema anu wirid Allah maksudna. Lapan Allah dimustaq tina tilu kalimah. Nu kahiji saur ahli sorob, lapan Allah dimustaq tina aliha ya lahu ilahan, ngabogaan makna kullu ma'bud, tiap-tiap anu diibadahan, tiap-tiap anu disembah. Jadi Allah teh asalna ilahan. Geus ilahan datangan ku alif lam di ta'rif jadi dibaca al-ilah. Geus dibaca al-ilah pindahkeun harkatna hamzah kana lam jadi dibaca alilah. Geus dibaca alilah tuluy sukunkeun lam kahiji jadi dibaca Allah. Geus dibaca Allah tuluy idghamkeun bari tapimkeun maka dibaca jadi lapan Allah. Ieu kaul anu kuat kaulna Imam Qayyumi. Nu kadua lapan Allah dimustaq tina lapan laha yaluhu lawahan, boga makna kahalangan. Jadi cekawa nu kadua mah lapan Allah teh asana lawahan, geus lawahan tukurkeun wauna kana alif jadi lahan. Entos lahan terus datangan alif lam li ta'rif jadi Allah. Tuluy idghamkeun bari ditapimkeun jadi lapan Allah. Ieu kawasa palih ulama di antawisna kawana Imam Khalil. Nu katilu lapan Allah meunang mustaq tina lapan laha yalihu layahan, hartina mah luhur. Jadi cekawa nu katilu mah asalna lapan Allah teh layahan. Geus layahan tukeurkeun iyana kana alif jadi dibaca lahan. Terus datangan ku alif lam li ta'rif jadi lapan Allah. Tuluy idghamkeun bari ditapimkeun maka jadi lapan Allah. Kawal nu kuat mah kawa anu kahiji teh anu nganyatakeun lapan Allah dimustaq tina lapan aliha ya lahu ilahan. Tapi asma Allah saur sapali ulama mah teu aya takdimil muqaddamahna atos we Allah. Asmaul husna anu jumlahna aya 88 sadayana saur sapali ulama
tapi saur sapalih ulama deui mah aya 4.000 leuwih. Eta sadayana nginduk kana lapan Allah. Al-Kabir Allah tea, Al-Awwal Allah tea, Al-Zahir Allah tea, sareng anu sanes-sanesna. Ari Al-Ilah ngagaduhan 4 nisbat tapi sahiji dina ta'rifna nyaeta ahadiyatul jami'i hakikati wujudiyah, jami'i hakikatil wujudiyah, ilahiyah, uluhiyah, uluhah, alihah. Tarifna ahadiyatul jami'i hakikatil wujudiyah, artina kanunggalan himpunan sakabeh hakikatna anu bangsa maujud. Al-Ilah teh pangeran anu diiluan, kusabab Al-Ilah ngarupakeun pangeran anu diiluan atuh wujudna makhluk disebut wujud ala sabilit tabar. Wujudna makhluk mah milu karena wujudna Allah subhanahu wa ta'ala. Terus lamun manusia geus ngarasa hirupna ngilu ka Allah, maka eta manusia geus aya dina makom tahakkuku bihaqaiqil iman. Jalma anu geus ngarasakeun kana sajatina iman, lain sakadar lisan. Kumaha tuh carana supaya urang sadayana bisa ngarasakeun hirup urang ka Allah Rabbul Alamin? Jawabanana sing emut, urang hirup kaditu jeung kadieu, boga kahayang itu jeung ieu, boga ka embung itu jeung ieu, bongan syariatna aya rohani, aya roh dina awak urang. Naon sabab di mana roh leungit, hirup leungit, bangke disebutna mayit. Di mana rohani, di mana roh urang geus ninggalkeun jasmani urang disebut maut. Ngajalopong teu usi, teu malih, teu aya daya, teu aya upaya, rek aya nu nguji teu bungah, rek aya moyok teu amek. Moal senyum ku dipuji, moal ceurik ku dipoyok. Jadi urang hirup syariat nama bongan roh masih kene aya dina awak urang. Ari roh ayana di alam malakut. Eta sarua jeung jasmani urang nu aya di ieu alam mulki. Jadi jasad urang nu ngajalopong kasepna model kitu, goreng patutna model kitu, ayana di alam mulki, di alam dunia. Ari roh urang masyaallah tabarakallah bejana ayana di alam malakut. Ari roh urang nu aya di alam malakut eta nunggu ka rohani anu sok disebut ruhul a'dham. Model jasmani urang nuturkeun roh, ari roh nuturkeun ruhul a'dham. Ari jasmani ayana di alam mulki, ari roh ayana di alam malakut. Jasmani nunggu kana roh, roh nunggu kana ruhul a'dham. Indukna roh malah seueur jenenganana rin ruhul a'dham wungkul. Sakapeung sok disebut hakikatul wujudiyah, sakapeung sok disebut hakikatul muhammadiyah, sakapeung deui sok disebut aklul awal. Di mana ayana eta
ruhul adom indukna ruh di alam jabarut atau di alam wahidiyah sok disebut wahdat sifat wahdat zat jeung nanganana beda-beda ngaranna ku beda-beda sebutan. Urang keur nyaritakeun ruh disebut ruhul adom, anu umum disebutna sok disebut Nur Muhammad. Jadi atuh lamun digajlengkeun mah urang teh lain nuturkeun roh, tapi nuturkeun ruhul adom nyaeta anu sok disebut Nur Muhammad teh. Nur Muhammad ruhul adom eta bejana nu pangheulana anu maujud sagedengeun wujud zatna Allah subhanahu wa ta'ala. Ruhul adom Nur Muhammad nunggu ka Allah subhanahu wa ta'ala digerakeunana dicicingkeunana teu aya daya teu aya upaya teu aya kakuatan sadayana nunggu kana dipaparin ku Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi urutanana jasmani urang nuturkeun roh da roh lesotina jasmani mah maot teh roh urang nu aya di alam malakut jasmani urang aya di alam mulki nuturkeun ruhul adom nu aya di alam jabarut. Ari ruhul adom atanapi disebut Nur Muhammad teh nuturkeun ka Allah subhanahu wa ta'ala digerakeunana dicicingkeunana teu aya daya teu aya upaya teu aya kakuatan sadayana nunggu kana dipaparin ku Allah subhanahu wa ta'ala. Atuh ku sabab kitu urang lain nuturkeun ruhul adom tapi nuturkeun Allah subhanahu wa ta'ala. Ku sabab kitu wujudna urang nuturkeun Allah Rabbul Alamin. Urang usik diusikeun ku Allah, urang malik dibalikeun ku Allah, urang pinter dipinterkeun ku Allah, urang jagoan dijagokeun ku Allah. Tah nu model kitu teh sing karasa. Di mana geus karasa maka urang disebut anu tadi tahaqququ bihaqo ikil iman nu geus ngarasakeun kana sajatina iman. Eta lapad Allah. Ari lapad Ar-Rahman pembahasan katujuhna nyaeta al-mun'imu bijala ilin ni'ami anu maparinan nikmat ageung di dunia jeung di akhirat. Lapad Rahman eta sifat musabahat sabab maedahkeun kana subut wad dawam di mustaq tina lapad rahima yarhamu rahmatan fahuwa rahmanun. Iradatu isolil khair ngersakeunana Allah kana nepikeunana kahadean ka urang. Lapad Ar-Rahim eta sifat musabahat keneh percis model Ar-Rahman segatna isim fa'il di mustaq tina lapad rahuma yarhumu rahmatan bahwa rahimun. Rahmat Allah anu hiji diwariskeun ku Allah di alam dunia jang mukmin jeung jang kafir, jang manusia anu bener jeung jang manusia nu teu bener, jang manusia jang sasatoan nu di daratan nu di lautan nu di handap nu di luhur nu urang nyaho jeung urang teu nyaho bejana ukur ngan sahiji. Jang mukmin jang kafir jang manusia jang sasatoan nu aya di daratan nu aya di lautan nu di handap nu di luhur tingali rek kumaha rahmatna Allah Rabbul Alamin eta hayam nu jadi anak-anakna
sieun teh nyatu nepikeun atawa sieun ditinggang ku batur nepikeun ka puntang banting sieun katincak ku batur. Bejana Allah ngagaduhan 100 rahmat, nu hiji diturunkeun di alam dunia, cacak nu hiji masya Allah tabarakallah. Tingali pertingkahna domba, tingali pertingkahna ucing, tingali pertingkahna hayam. Geus bogoh manusia mah rek nu iman rek nu teu iman, rek nu baleg rek nu teu baleg, rek nu soleh rek nu salah. Sadayana ku Allah dipaparinan rahmat, nu hiji jang sadarea malah lain wungkul jang manusia tapi jeung jang sasatoanan. Nu 88 deui rahmat Allah engke bakal dipasihkeun ku Allah di hiji poe luar biasa, poe pakewuhna manusia pikeun mempertanggungjawabkeun amal-amalanana tegesna poe kiamat. Jaga di akhirat ku Allah bakal dipaparin kamu mukminin kamu mukminat di surgana Allah Rabbul Alamin. Mangga emutan mereka kumaha teu luar biasana rahmatna Allah Rabbul Alamin. Hiji rahmat jang salam dunia, lain wungkul jang manusia tapi jeung jang sasatoan, lain wungkul jang mukmin tapi kafir ge kabere. Masyaallah tabarakallah. Nu 88 deui mah jaga jang mukminin mukminat, muslimin muslimat di surgana Allah Rabbul Alamin. Malah bejana nupang akhir-akhirna lebet ke surga, pangleutik-leutikna menang derajat di surga bejana 10 tikeleun alam dunia, misla dunia afra marrah, 10 tikeleun alam dunia. Kaum muslimin wal muslimat anu mulia, cakap sakitu bahasan bismillahirrahmanirrahim. Pamudah-mudahan urang sadayana ku Allah disalamatkeun di alam dunia, disalamatkeun jaga di alam akhirat. Pamudah-mudahan ngalangkungan widi Allah, ngalangkungan ridho Allah. Urang sadayana disalamatkeun ku Allah tina fitnah dunia, fitnah akhir zaman. Akhirna urang ngantunkeun ieu alam dunia bari nyanak husnul khotimah, lami urang baseuh kalawan ngucapkeun kalimatut tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu nu kapiatur siapunten anu kasuhun, anu raresna ti Allah sinareng ti Rasulna, nu lepatna tina kabodohan wae simkuring pamugi kenging pangampura Allah rabbul alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.